Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 12 Maret 2026 atanapi kaping 22 Ramadan dina taun ieu. Insyaallah urang dipaparin kagiatan kanggo saum, kagiatan iman sareng Islam. Mangga urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna wa ma jeung henteu ja'alna nyiptakeun kami atawa ngajadikeun kami li basyarin kana setiap manusia nu aya di dunia ieu min qablik ti samemeh Kangjeng Nabi Muhammad atawa sabadana Kangjeng Nabi Muhammad khulda dina kaayaan kekal. Sadayana oge teu aya nu kekal jami mah. Kajeun gagah perkasa sehat wal afiat. Kajeun kumaha gantengna atawa geulisna eta teh kabeh oge teu aya anu khulda, teu aya anu kekal. Pasti sadayana ge lenyap atawa maot dalam keadaan dikubur atawa umat Hindu mah diduruk. Jadi teu aya nu kekal. Saterasna pa imita nahalamun anjeun maot Kangjeng Nabi Muhammad, upami Kangjeng Nabi Muhammad maot pahum kholidun mangka maranehna jalma-jalma kafir atawa sabuneureun urang Quraisy atawa jalma-jalma muslim tegasna para sahabat sadayana kholidun kekal teu aya nu kekal. Sadayana oge pasti melewati kematian, teu aya nu kekal di dunia mah. Kajeun teuing sehat, kajeun gagah perkasa, kajeun kumaha oge pasti ngalangkungan kana kematian, lemah terus mati. Tah kitu dunia mah fana, teu aya nu khulda, teu aya anu kekal. Saterasna kullu nafsin ari tiap-tiap nafsin jiwa nu kumaha nafsin teh nu bernapas awak-awakan manusia atanapi sato oge sami anu bernapas daikatul maut pasti merasakan naon anu disebut kematian. Ari kematianan mah saresna mah teu lami, da sakaratul maut mah teu lami, paling dina lami-lamina ge paling ge aya nu sadinten atawa 2 dinten. Aya anu 5 menit kumaha eta mah dikersakeun ku Allah. Tah sakaratul maut nama sakedap ngan di akhirat dina hari akhir eta penyesalan anu tiada akhir. Sabab naon mata kitu wa nabluwakum jeung kami nguji ka anjeun kabeh saur Allah bisyari ku kasusahan hirup di dunia. Ku sagala eueuh ku kemiskinan eta teh kudu sabar sabab eta teh ujian. Hirup miskin anak loba dahareun sesah imah balocor tapi urang teh kudu daek we ibadah sabar sabab ieu teh ujian ti Allah. Eta teh bisyari ku kasusahan, ku kagorengan. Wa khairi jeung diuji ku Allah teh ku kaalusan, lubak libuk loba dunya reaketan reaketon bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Eta teh nu kitu ge sarua ujian ti Allah. Imah weutuh mengkilat pamajikan opat gitu. Anak sadayana pada kiat ongkoh deui mobil oge berkilat seueur pokona mah subur makmur loh jinawi eta teh khairon diuji ku kasayan. Sadayana oge eta teh fitnah atawa ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Nah dipaparenan kasusahan teh sabar atawa henteu wa khairon atawa dipasihan kasenangan teh syukur atawa henteu sadayana teh fitnah. Lamun teu syukur atawa teu sabar fitnah sadayana oge jadi fitnah. Hartosna ujian. Wa ilaina jeung ka kami wungkul saur Gusti Allah Subhanahu wa taala turja'una dikembalikeun. Jadi rek kafir, rek Islam
rek sabar, rek syukur, rek teu sabar, rek teu syukur, sadayana oge wa ilaina turjaun ka kami wungkul saur Allah turjaun bakal dikembalikeun. Jadi moal tiasa euih ka mana meuni kecuali ka Allah. Allah anu bakal ngabales kana amal perbuatan urang keur di dunia. Tah mumpung keur di dunia hayu urang bersabar, hayu urang bersyukur supaya urang kalebet jami-jami anu dihisab ku Allah hisaban yasira hisaban anu enteng. Insyaallah patepang dianjing dina waktu sareng gelombang nu sami mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.